Balik gawe capek teh. Balik ke imah disampakeun deui pigaweun ieu teh lepadeun loba. Tadi nama hayang reureuh ieu teh. Jeung budak teh ngaheurieun we deui atuh ieu teh imah teh barang gawe teh. Pak, kadieu mama aya obroleun sakadeu. Tapi belum naon atuh geus penting geus sok rupa-rupa. Lain ari si Amang geus balican ngajina. Geus dia mah ngan langsung ngambil ke kamar. Naon kitu? Pan budak teh geus kelas genep, tereh keluar terus ditanya can ku bapak, rek dituluykeun ka mana cenah? Ku acan, ngan mama bingung ngomong kitu, jadi keingetan. Urang tanyain budakna. Mam, Lan, hadieu sekedap. Pak. Naon Pak, mah? Lain, pan amang teh nanti geus kelas genep. Tereh keluar. Geus kepikiran can arek dituluykeun ka SMP mana? Atos Pak, kumaha kitu? Terus Amang rek nyokot jurusan naon atuh sakola teh? Ari Amang mah rek nyokot jurusan seni mah. Hah? Rek nyopot jurusan seni? Rek jadi naon? Maning ge kahareupna? Rek bisa gawe naon kana jurusan seni mah? Emang maneh make yang nyopot jurusan seni? Amang yang ngembangkeun karena bakat Amang ngagendang. Mang, kan bakat Amang mah bisa dilakukan dari sakola. Tah, dengikeun bahasa si mama. Mata kudu ngawaro kana omongan kolot. Tapi Pak, Kahayang mamang mah Amang teh sakola SMP, SMA, tika lulus kuliah supaya jadi pegawai kantoran. Emang omongan bapak jeung mama ya benerna. Sok ku Amang pikirkeun secara baik-baik supaya Amang bisa jadi jelema sukses. namun mah Pak, ku Amang bareng diamutan deui.